Kumaha lamun dihakan ajag atau dihakan maung? Dodoh teuing ujang nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan ka incu aki sareng mitra anu tetep satia. Urang neraskeun hanca dongeng dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-25. Carios anu katunda dina bagian ka-24. Harita teh Esti geus merenah di imah Mang Yama, dipiara sakumaha mistina, dipikanyaah kawas ka anak pituin. Ngan hanjakal can beunang diajak ngobrol, malah kubi Mur mah disangka pireuk. Ari Mang Yama mah mentingkeun mikiran indung bapana anu tangtu bakal tunggara papisah jeung nu jadi anak. Kumaha terasna ieu carios? Sumangga nyangakeun dongengna. Kaayaan beuki peuting Mang Yama jeung Bi Mur can hayangeun sare. Sakitu tas leumpang jauh teh sasat kacida capena, tapi kulantaran aya budak, caleng harwe duanana oge. Esti candaikeun ngomong, jeung teu daek sare budak teh. Panonna rarat reret wae, jiga anu ngarasa heran dumeh geus aya di imah, beda jeung tadi basa keur asruk-asrukan di leuweung. Lila-lila Bi Mur teh panasaran, hayang ngobrol jeung budak. Nyai, geulis, saha ngaran hidup teh anaking? Saha? Bari dipelong beungeutna, tapi Esti tetep teu nembalan. Kalah palahak polohok we kawas anu can eling bener. Kang Yama, budak teh kieu geuning. Sabar Mur, ulah getas harupateun. Sok golerkeun anggur mah. Ulah sina kitu bisi keseleun. Keun sina reureuh heula. Karunya capeun. Pang nyokotkeun anggelna atuh. Mang Yama ngagugu, gancang ka kamar, teu lila geus bijil deui bari mawa anggal. Sok ditunda dina samak. Esti digolerkeun sina ngedeng, make anggal anu empuk. Budak teh kawas nu teu aya daya, ngalempreh teu daek usik. Nyereri awak meureun da puguh tas asruk-asrukan di kebon manja anu sakitu legana. Bi Mur gawena melong kana beungeut budak, terus ngusapan sukuna dicoo kawas ka boneka. Geulis budak teh Kang, tangtu indungna oge pantes nya. Nya tangtu we pantes mah atuh. Indungna geulis mah nya anakna oge pasti geulis. Pan ieu, panonna oge mani cureulek budak teh. Tapi hanjakal. Hanjakal kumaha Mur? Hanjakal budak teh teu daek ngomong. Buah-buah pireu nya. Geus pireuk deui maneh mah. Sageuy budak teh make pireuk sagala. Apan kungsi nyebut emak, beentes naker. Jabati kitu, curigna tarik, nyaritana bedas. Piraku make pireuk, ulah kitu pamali. Tapi nya. Barang keur diupat kitu, gero budak teh ngagorowok bedas bari ngorejat hudang. Kang Ahmad, Kang. Alhamdulillah. Henteu Kang Yama, henteu. Teu pireuk budak teh. Aduh, budak teh waras. Tapi saha ari Ahmadnya? Bi Mur meni surak, bungah ngadenge Esti bisa ngomong teh. Malah mah terus dirawu, dipangku deui kawas tadi. Tuhnya, percaya. Cek akang oge ieu mah budak waras. Moal nya pireuk. Ieu budak teh keur nandangan tunggara jeung mangih kareuwas. Nya tangtu we ngabetem wae atuh. Memang akang oge heran. Nah, budak teh make nyambat ngaran Ahmad. Lanceukna kitu. Pasti ieu budak teh boga lanceuk ngaranna Ahmad. Tapi kamana maluruhna? Jeung deui sagede naon anu ngaran Ahmad teh nya? Geus gede atawa leutik keneh? Teuing atuh, keun sina tenang heula, engke urang tanya.
Bi Mur ngalalemu Esti diupahan diusapan bangun dede. Ari pikiran Esti beuki caang ayeuna mah. Bruh breh pangalaman anu kungsi kasorang. Anu biasana sok ulin babarengan jeung lanceukna. Ayeuna kabayangkeun deui. Ras inget ka indungna hing ceurik. Emak, emak. Dedeh teuing geulis. Ieu emak geulis. Kang Ahmad, emak. Kang Ahmad, Kang Yama, budak teh boga emak jeung boga lanceuk. Heueuh, karunya teuing ka indung bapakna. Nah kunaon budak teh atuh nepi ka ngalaman kieu. Keun bae lanan ulah waka mikiran anu kituna. Muga-muga we isuk pageto aya laratan. Ayeuna mah urang akalan, kumaha carana sangkan ieu budak ulah inget wae ka indungna. Cik, ari budak sagede kieu nyusu keneh atawa henteu? Henteu meureun, rek naon nanyakeun nu kitu Mur? Urang kakawihan yuk, bari ngalalemu hate budak, sugan we hatena tenang, sarta daekeun sare. Nya hayu lah, da bisa kakawihan mah. Mang Yama jeung Bi Mur bener-bener nyaheun pisan ka budak teh. Terus kakawihan bareng. Esti dipangku dieyong-eyong bari diempok-empok pingpingna. Tapi budak teh ngading diut wae ceurik, sakapeung nyamat indungna, sakapeung nyamat Ahmad. Tapi Mang Yama jeung Bi Mur teu aya kabosen. Terus we kakawihan mepende budak. Tetela lila-lila mah budak teh reup weh sare. Puguh we Mang Yama jeung Bi Mur manibungaheun. Budak digolerkeun kana kasur lalaunan. Mani diapai-apai da sieun nyaring deui. Terus disimutan diriung ku angel kawas ka orok. Padahal Esti teh geus rada gede da geus pinter lumpat jeung capetang nyarita. Alhamdulillah, geuning teu burung sare budak teh nya. Nya Kang, babari geuning. Isukan oge lamun budak ceurik deui, ngawih deui we babarengan, nya. Mun bisa mah bari ngigel sakalian. Wah, nah bet kamalinaan teuing, make jeung kudu ngigel sagala. Geus ka dieu sing deuket anggur mah. Keun we budak mah tinggalkeun da geus sare. Nyarek naon Kang Yama? Ka dieu we. Bi Mur ngagugu, tapi memeh pindah diukna nyium heula tarang Esti. Terus dibebener simutna, geus kitu kakara ngadeuketan ka Mang Yama anu keur diuk bari nyarane kana bilik. Aya naon atuh Kang Yama? Mur, akang rek nanya ieu, kumane kudu dijawab anu jujurnya. Heug sok atuh. Ieu budak teh geus aya di urang. Sanyana mah najan rek di aku anak oge moal aya anu nyarek, sabab panimuti leuweung. Tapi urang teh jelema, boga rasa, boga rumasa, boga akal jeung pikiran. Mustahil make tega nganyerikeun hate sasama jelema. Mang Yama daria naker ngomongna, terus menerkeun kopeah. Terus kumaha? Kieu Mur, ari anak teh titipan ti Gusti Allah. Ti mana bae datangna, eta teh sarua bae. Rek diborojolkeun ku urang atawa ku saha bae, lamun eta budak geus aya di urang, diparaban ku urang, dipakean ku urang, tanggung jawab ngatik jeung ngadidikna oge jadi tanggung jawab urang. Jadi anu disebutnya teh lain ngan ukur mere dahar jeung pakaian wungkul, tapi kudu bareng jeung ngadidikna, sina jadi jalma anu bisa mere manfaat pikeun dirina jeung balarea. Ari sabab jelema teh diwangun ku dua perkara, ya eta raga jeung jiwa. Eta raga jeung jiwa teh duanana kudu diparaban. Raga parabna sangu jeung deungeuna, ari jiwa parabna atikan. Tah kitu Mur. Bi Mur unggut-unggutan, kumanehna geus kaharti, kamana loyogna omongan Mang Yama. Ku Bi Mur geus kakeupeul yen manehna kudu bener-bener mikanyaah lamun bener hayang miara budak. Sabab sanajan dikandungna ku batur, ari geus dicekel ku manehna mah, eta budak teh jadi tanggung jawab manehna. Kaharti ku maneh Mur? Kaharti pisan Kang Yama.
Insya Allah, iya budak moal dimomoreken. Bakal dipiara, diatik, dididik, sarta bakal diparaban jasmani jeung rohanina. Moal aya basa anak pulung, moal aya basa anak panimu. Sabab anak jelema mah sarua wae asalna ti Allah. Sing saha anu miara, eta anu kudu tanggung jawab pikeun ngadidikna. Halus pisan. Syukur ari kaharti mah. Pangna akang nyarita kitu teh, bisi maneh can ngarti atawa kajongjonan dume hayang budak geus kalakon. Utamana mah bisi poho kana kewajiban nu jadi kolot jeung bisi salah ngagunakeun tanggung jawab. Ari sabab budak teh digelarkeun ka alam dunia dina kaayaan suci tur bersih. Tapi dina diri budak teh geus aya bahan jeung lahan pi aluseun, pi bageureun, pi soleheun. Eta lahan kudu dipelakan ku urang salaku kolotna, ku binih anu aralus. Anu dimaksud binih anu aralus teh nyatana sifat-sifat anu pimuji, anu baris mekar tumuh dina kahirupan sapopoe. Utamana kaimanan ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu kudu diperhatikeun teh eta budak moal bisa jeung moal daekeun ibadah ka Allah lamun ku kolotna teu dididik. Contona dina awak budak teh geus nyampak bahan mangrupa sifat alus. Ngan engke geus gedena budak moal sopan lamun teu dididik sarta dicontohan kudu jadi kolot. Tah kitu Mur. Nya, kaharti pisan Kang. Nyaan kaharti kumaneh Mur. Kade ulah nyebut ngarti bari jeung teu kapanggih cara metakeunana. Nya, ari parang salah mah kuring ingetan. Benerkeun ku Kang Yama. Lamun pagawean kuring teu merenah, pernahkeun ku akang. Apan kewajiban akang ngaping jeung ngadidik pamajikan teh. Heueuh bener. Syukur atuh hari kitu mah. Geus cukup sakitu oge. Cindek nama lamun urang aya niat miara budak, ulah satengah hate. Ulah aya basa anak pulung. Sabab anak jelema mah sarua bae. Wajib dipikanya aku atikan anu alus tur yakin dina benerna. Nya, rek diestokeun ku kuring Kang. Mang Yama hatena ngemplong. Bungah geus ngadenge kitu mah. Ari sabab Mang Yama teh ngarasa melang. Bisi miara budak tapi teu bisa ngadidik. Tangtu bakal berat tanggung jawabna. Geus pasti bakal katempuhan. Sabab anak teh amanat ti pangeran anu kudu dilatih sangkan sumujud ka Gusti Allah. Kitu cek pamikir Mang Yama. Satuluyna mah Mang Yama jeung Bi Mur teh guntreng ngobrol. Nyaritakeun masalah budak teh ngancan teteg hate aya dina pertimbangan keneh. Naha eta budak teh rek dipulangkeun ka indungna atawa moal. Jeung deui can kanyahoan di mana-manana. Ngan Mang Yama jeung Bi Mur geus sapuk satuju. Eta budak rek disalabarkeun heula. Lamun geus puguh eueuh nu ngaku, eta mah tangtu dipiara ku maranehna. Geus peuting ieu teh Mur. Nah bat kalah ngawadul wae. Hayu urang sare. Ieu awak mani asa carangkeul, capek. Nyarep bae rek sare mah. Kuring mah rek di dieu nuwun budak. Melang, bisi kumaonam, bisi gering, bisi hareeng, atau bisi ngalindur. Heueuh pek. Kajeun rek deket budak mah. Jep weh, di imah Mang Yama teh jempe. Eueuh anu ngomong deui. Di luar kadenge reang sora jangkrik patembalan jeung cari cangkas, sosoer jeung bebence, maklum imahna di sisi kebon. Mang Yama mah tibra sare, ari Bi Mur mah teu jauh jeung esti, sabab melang bisi kumaonam cenah. Tapi budak teh tibra deui mani ngalempre, cag tunda heula. Kocapkeun dira jeung sabda. Harita teh geus tepung deui jeung anak buahna. Tapi anak buahna teu jejeg eueuh duaan. Atuh dira ngahulang manehna ngarasa heran. Sabab aya jelema anu bisa ngelehkeun anak buahna. Tapi anu saurang mah geus puguh sabab dipateni ku Ki Gorda pikeun nutup omonganana anu ampir-ampiran ngabudalkeun Rusia. Sedengkeun anu saurang deui mah teu puguh bejana, teuing hirup, teuing paeh. Dira jeung anak buahna ngariung di hiji tempat anu ayana di sisi lembur Banjarturi.
ngaharulang jiga anu bingung seunggah ku pilampaheun. Keur kitu, jol Ki Gorda datang atuh sarerea manicuring hak. Bagea Kang, dira, aing mawa beja penting ye. Kumaneh kudu diperhatikeun, awas ulah dilalaworakeun. Ari sabab perlu pikeun nangtukeun lakuning tindak satuluyna. Kahiji, pamajikan si Udawa hirup keneh, tapi kaayaanana geus leuleus, moal matak jadi gangguan. Asana teu kudu dipaehan ieu mah, anu penting mah asal indit weh ti imah eta. Nya, kan orang buburak. Terus, kumaha deui Kang? Nu penting pisan, anak si Udawa anu duaan tea, anu lalaki ngaranna Ahmad, anu awewe ngaranna Esti. Eta dua budak teh leungit, ayeuna keur ditareangan ku urang lembur Banjar Turi. Halangan kumaraneh, ganggu sangkaneangan budakna teu hasil. Kaduana, aing melang bisi awal akhir eta budak kapanggih ku jelema sakti sarta pagegedeanana bakal ngaganggu ka urang sarerea. Lamun kapanggih podaran. Tah, sakitu Ki Gorda anu jadi ulon-ulon pangacona ngagorah cacarita paparentah kadira jeung ka anak buahna. Hog Kang, keun urang jalankeun, tapi kamana kudu neanganana? Ngaler, ngidul, atawa ngulon? Kaunggal madhab deuleu, kabeh kuriling kumaneh. Ngan puseurkeun ka pasir beh kidul. Sabab anakna di dinya leungitna teh cenah. Jig ayeuna rinit, urang lemur kudu dibuburak kumaneh. Urang lemur buburak sina bubar kabeh. Tapi ulah dipaehan. Asal baralik weh, ngan kade sia. Lamun tepung jeung aki-aki ulah lalawora. Lamun sakira teu wani mah mending kabur jauhan. Aki-aki anu kungsi tarung jeung kuring, Kang? Heueuh, saha deui? Dangan eta sahulu. Akang rek ka mana? Dewek rek lapor ka guru. Sabab jiga-jiga rek gejed pagawean teh ieu. Gara-gara aki-aki POTH. Eta mangkeluk teh ngagokan wae ka urang. Tara kanyahoan datangna, tara kanyahoan mantogna. Terus terang, aing teu sanggup nyang hareupanana. Sabab lain tandinganeun. Ieu mah perlu dilaporkeun ka guru. Ah, kitu. Geus nepikeun parentah mah, Ki Gorda teh kabur deui. Manehna mah taralila babarengan jeung anak buahna teh jiga anu embung katohyan ku batur. Sedengkeun dira jeung sabda sabatur-batur anu dipake alat pikeun ngaganggu Udawa jeung turunanana, harita teh carolohok. Sabab anger sok ditinggalkeun ku Ki Gorda anu kalakuanana kawas siluman. Geus aya deui wae parentah teh euy. Ya jalankeun we, urang teh rumasa keur kumaula. Urang teh hirup tina pagawean kieu dira. Bongan make daek ngaula ka manehna. Nya kapaksa kudu daek di kitu di kieu oge. Tembal sabda manehna mah teu rewel tara loba pamikiran. Naon heula ayeuna atuh? Rek neangan balad anu leungit heula atawa ngajalankeun heula pancen? Nya duanana sakalian dira. Ngajalankeun tugas bari neangan balad anu leungit. Hayu urang indit dah tong loba teuing ngomong. Sabab lamun urang teu digawe bakal kanyahoan wae ku Kang Gorda mah. Hayu atuh. Hayu dah indit euy. Urang nyaritakeun heula di tempat sejen. Pasir Jalantir hiji tempat anu anggang ti lembur Banjar Turi. Kakidulna Gunung Garunggang, leuweung hideung anu loba keneh satogaralak.
Eta pasir teh sawareh taneuhna alus pikeun tatanen, sawareh kakalerna kebon eurih jeung manja, paranti ngangon sapi jeung munding. Sawareh deui mah tarahal loba batuan, malah aya gawir anu lungkawing. Harita teh kirawan cimanceran, dinu bala loba anu ting kurusuk asruk-asrukan, jiga anu keur moro. Tapi jempe teu aya anu ting jorowok, teu aya sora anjing anu manting. Daya lian iwal ti anak buah kubu sabana anu dijejeran ku Aki Tunggu keur neangan Ahmad jeung Esti. Eta pasir teh disisir ti landeuh keneh, disakserak ku puluhan jelema susuganan manggih Ahmad jeung Esti. Tapi weleh teu kapanggih eueuh lacak-lacakna acan. Hatuh, nah kamana atuh budak teh nya? Kumaha lamun dihakan ajag atawa dihakan maung? Deudeung teuing ujang Nyai, ceuk ku sabana ngomong bari terus leumpang. Upami tiwas ku sato galak pakuwu, kedah aya lacakna. Pan ieu mah estu lebeng. Eueuh baju-bajuna acan apan? Ceuk Omo. Nya bener Omo. Aya harepan keneh salametnya. Tapi barudak teh can hideng euy. Jabat teu apaleun ka tempat ieu deui. Kumaha lamun ragrag kana jungkrang? Karunya teuing. Nya manawi teh moal kieu jadina nya. Telenges jelema teh. Lain telenges deui ieu mah. Jahat pisan. Ku sabana jeung baturna terus ngasruk. Leumpang bari alak ilik nitenan kaayaan anu diliwatan. Kesangna geus ngalucur da puguh keur panas poe, jaba nanyak jeung asruk-asrukan dinu bala deui. Keur kitu gero aya anu ngagorowok ti tongoh, nya puguh sarerea oge curinghak. Burudul nyalampurkeun bari jeung atoh, sugan we budak teh kapanggih. Baranggo kanu dituju, aya mayit ngabugigag kubu sabana colohok. Hai, saha ieu? Nilik kana pakeanana mah, jiga-jiga anu kungsi ngaranyah lemur, pakuwu. Nya bener, kuring apal. Ieu teh anu kungsi ka bumi den udawa. Tah ieu anu jahatna teh. Temal Pak RT bari nunjuk. Etah peso ngagoler keneh RT. Getihna imani geus garing. Ieu urut naon deui ledug kieu? Are pakuwu. Pan ieu teh anu kungsi tarung jeung Aki Tunggu teh. Apan kungsi dicarioskeun ku Aki Tunggu? Ceuk Mang Bahri dari Naker. Oh, bener Bahri. Duh, kamana ari barudak atuh? Pan urang mah neangan budak ka dieu teh. Lain rek neangan nu kieu patut. Ku Aki Tunggu geus diteangan di dieu mah pakuwu, tapi eueuh. Jadi urang mah kudu neangan kanu sejen deui. Hayo ke heula RT. Ieu layon kumaha euy? Pakuwu, urang teh butuh tanaga anu cukup pikeun milarian budak anu dua teh. Keun bae ieu mah lah ku Aki Tunggu ge diantep moh ku urang. Hayo. Kubu sabana ngahuleng jiga nu bingung, tapi akhirna manurut ka RT. Anu sejen oge ting laleos deui, jiga anu hoream bisi dititah ngaruang mayit. Kabeh ijideun, bongan jahat cenah. Da geuning geus jauh jeung pakuwu mah ting laleos, ting gereneng mupuas. Saterusna kubu sabana jeung anak buahna teh ngasruk deui. Sedengkeun ti lamping anu sejen, aya deui sarombongan dipingpin ku Aki Tunggu, tapi sarua can manggih laratanna naon. Barang keur jarongjon kitu, ti hiji tempat aya anu ting kolebat hideung, daya lian iwal ti Dira jeung anak buahna geus tarepi ka dinya, maksudna rek ngaganggu, rek ngahalangan kanu keur neangan Ahmad jeung Esti. Sabda, kumaha carana euy? Pancing ku seuri,
Engke, urang buburak sina kabur kabeh. Lah, dira ngusap heula ti koro, terus nulak cangkeng, cakakak seuri mani ngagak-gak. Sorana ting saleor kalande ngandung aweuhan, atunya puguh ku sabana jeung baturna ting rarenyag, reg eureun terus ting lalieuk sieuneun. Sora seuri dira kadenge kanu jauh, sabab lain seuri samanea disamaraan ku tanaga batin anu kuat. Malah ku aki tunggu oge kadenge deui tepi ka ngarandeg leumpangna oge. Euy, saha nu seurinya? Duh, manigeuman kieu euy, boa-boa jinnya. Ceuk ku sabana bari luak liuk bulu pundukna ting puringkak. Tepuguh datangna deui, dukati mana Pakowo? Paling oge setan nu gelo teh, balad nu paeh tadi Pakowo, ceuk Mang Bahri. Nya meureun, tapi kumaha nya ngagokan ka urang yeuh. Kedah badami sareng aki tunggu, Pakowo. Tuh aki tunggu mah di damping kulon. Hayu urang ka ditu. Bari nunjuk ka kulon. Mang Bahri mere isyarat ka baturna sangkan maju ngulon rek nepungan aki tunggu. Bring sarerea maju ngulon kacirieun ku dira jeung sabda atuh mani carolohok. Datudaikeun ka dieu euy, kalah ka kulon. Keun bae atuh dira. Urang buburak we sakalian. Cicing, ke dewek rek metakeun pangawasa. Sabda diuk dina batu terus sila mani ngajemprak. Reup panonna peureum, bibirna kunyam-kunyem babacaan mapatkeun jampe pamake ajian pikeun nyihir. Tekung silila hiuk aya angin ngagelebug. Eta angin ujug-ujug gede tatangkalan ting pelenod daun eurih tepi ka ngaleak rata. Gebeg ku sabana jeung anak buahna pating rarenjag. Keur mah geus sieun ti tadi keneh, ayeuna ngadadak aya angin nyapuguh mani ngajenghok. Aduh, geus datang deui wae nu aneh teh yeuh. Angin nahaon ieu teh? Angin biasa mah tara kieu euy. Eueuh anu nemalan. Kalah birat maju ngulon hayang deukeut jeung aki tunggu. Sabab ceuk pamikir maranehna, ngan aki tunggu anu bisa dipuntangan tulung teh. Tapi samemeh tepi gaur sada maung gagauran deukeut pisan. Hei, aya maung, lumpat euy, maung. Pa RT ruas berengbeng lumpat pangheulana mani ti babaranting. Atuh baturna oge kabawakeun, kabeh kasima teu aya nu wani maju ngadenge kitu mah. Ku sabana oge nepi kabun celik bakat ku sieun. Manehna teu wani ngayonan maung mah. Tungtungna kabeh ngabecir lalumpat ngajauhan eta tempat maruru ka aki tunggu. Alus euy, alus. Tuh kalabur lalumpatan nu garelo teh. Dira ngagak-gak seuri atoh nenyo anu lalumpat teh. Sabda anu tas ngambat maung beunta, nyeh seuri bungah anu taya papadana ari sabab elmuna beuki mati, ajian-ajian ti guruna ngajadi dikabul sapaneja. Dijabah dira, menta oray datang oray. Menta maung, jebul maung. Keun tong sieun. Dewek pajukeun ayana naon mah. Sabda marahmai bunga, panona melong kalande. Breh aya maung lodaya ngageblay leumpang, uluna dangah disada gagauran. Puguh we sahanu rek wani newak, maung sakitu gedena coreleng pikasieunun. Kocapkeun anak buah ku sabana. Harita teh geus nepi ka lamping kulon gok tepung jeung baturna anu aya di dinya. Horeng geus ngumpul deui. Aki tunggu nangtung bari nyekel iteuk panonna melong kawetan. Aduh,
Cilaka aki. Alah iyong ayah mama maung ki. Kuusabana ngomong na pegat-pegat da puguh capek jeung sieun. Beungeut na sepa. Kitu deui anu sejen katara sieuneun pisan. Sabar jangkowo. Ke heula. Da tetenyoan aki mah lain maung eta teh. Jiga-jiga ucing budug. Aki mah piraku ucing budug sagede kitu. Puguh eta mah maung. Tah sorana, mani agem kitu ke. Handaruan pikakeungeun. Matak coplok jajantung ngadengina ge. Somohon aki. Leres maung. Pan sidik belang gude. Tong sieun ku belang na jang. Baju ujang oge belang apaan. Wah, aki mah, iya mah belang oge belang necis ki. Menang mah pantes tukang ngaput. Aki masuk model. Mau mah belangna oge belang pikasionon. Aya simaan. Jaba sorana tarik. Matak soak, matak ngihan maneh ki. Ke lanan. Urang sidikun heula. Nah maung atawa lain. Da tetep cek tetenyoan aki mah lain maung. Sorana oge cemeng kitu kawas ucing mengi. Mangga tu tewak aki. Ucing mengi mah lineuk meureun. Arek ditewak ku aki mah. Pek caricing di dieu nya. Ulah nuturkeun ka aki bahaya. Lamun aya picilakaeun mah lalumpat we balik ka lembur. Mangga ki, mangga ki. Mangga jelema reang naremalan. Ujang Nyai sareng mitra sadaya rupina dongeng dinten ieu sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang teraskeun deui. Kumaha perjuangan ku sabana sapara kanca antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-20 Hapunten tina samudaya kalepatan. Hatur nuhun kana perhatosan sareng pangrojong ti sadayana. Sakitu anu kapihatur. Permios, jag.